bagian kahiji ubudiyah. Ubudiyah mah nu dibahas nate hiji susuci cara ning wudu adus gitu mandi. Nu kadua aturan salat, aturan zakat, aturan puasa, aturan haji eta ubudiyah. Bagian kedua fikih teh nyarioskeun bab muamalah bangsa ning jual beli, simpan pinjam, ngagade, ngeclok, nganyu, usaha, lejengan, pengusaha, kuli, ngadunungan, jadi dunungan gitu. Fikih eta maksudna. Bagian katilu fikih teh nyarioskeun bab pernikahan. Bagian kaopat fikih teh nyarioskeun bab jinayat kata tanaga negaraan mun di urang malah KUHP gehe nah. Analogi sederhanana sapertos kieu bah. Upami abah angkat ka Bandung nyanak artos 5 juta sadinten tapi ti Kuningan teh bade ka Bandungan sadinten nyanak bekal 5 juta jang tuang jeung jang ongkos di jalan. Cekap tuh bah. Nah, kedua kali kieu abah berangkat di Kuningan ka Bandung nyanak artos 10 juta. Lamun enjing nanti abah teh nyanak artos 10 juta jeung tadi ageng mana? Ya, anu kadua ke pertanyaanana lamun 10 juta jang 2 tahunan cukup moal abah? Nu pokona heula we nu pokok heula abah. Aing ngalah duit 5 juta jeung 10 juta capek mana? Waktuna kudu loba mana loba ngalamun 10 juta apa kalau bener 5 juta. Nah pertanyaanna kieu bah urang di dunia sabaraha lila waktu teh jadi lamun ku bekal saeutik ge mahinya bah geus ka akhirat mau bekal rek sabakumaha gitu. Beunah cenah lamun pertanyaan gaji teh ka subuh nu kitu nu kieu jawabanna kitu butuh bah lain getol. Isuk-isuk balik sore cek abdi teh aduh getol Kang. Poe minggu batur mengalemur ieu mah ini teh gawe tanya teh naon alasan cenah abdi butuh tamatak nalika batur abdi teh nyaritakeun hukum salat teh dipake we misalna ku nu lalajo teh nu lalajo migawe salat 3 nyar abdi nu ngabejaan pan boga bati sami bati keneh sami bakat tapi dagang tieu mah dagang kopea mah ai inung budak mah kepala sekolah nya kebenaran di dieu teh bah kitu sakola mah alhamdulillah ieu teh entos berjalan. Oh aya 4 tahun bunyi 4 tahun sekolah di dieu teh barudak TK aya ieu teh keur ngabangun bah ngacan anggeus maksud teh aya geus boga tempat mah aya barudak ngaji seutak saeutik dan gitu bisa nempatkeun barudak inung budak ye nu berjuangna ka sakola teh doakeun inung budak sing soleh bah da ieu mah sanes bisa ilmu bangsat bah ieu dongeng baheula cenah aya ajengan wah ajenganna teh ajengan kahot lah da aya ajengan teh atuh tempat resep kana dunya kitu we hirupna teh di akhirateun teh hiji waktu ajengan teh keur init ka pangajian cenah ari di bumina kosong teh aya saha puting teh nyeblus we aya bangsat asup ka imah ajengan teh bah maklum ajengan baheula ada ajengan baheula mah tara ya kitu we sederhana hirupna teh lugak logok bangsa teh kitu ka dieu bawaeun ngan aya nu bawaeun teh kitab ngajajar di lemari ajak bangsa teh daripada kosong dibawa we kitab sugan payu-payu dikilokeun cenah kitu bah dongengna teh ai gancang teh eta bawa we teh ku bangsa teh kitab teh eta ajengan pas balik ka imah lain ini kitab abdi cenah kitu ngadoakeun teh ke ajengan baheula mah dasar oleh kitu bah gancang carita kieu bah bangsa teh entepkeun si kitab teh isukna aya babaturanana unggah ti lemur nu jauh cek urang malah nyemah gitu jeung silaturahmi ka eta bangsa ayo pas ningali di imah bangsa teh kitab ngajajar lu sangka tang teh kieu ngomong kabeneran cenah ulah kagoknya ulah kagok jadi duduluran kabeneran ieu teh kuring teh boga budak dek di PHP-keun we di dieu insyaallah cenah isuk pagi teh dianteurkeun balik ke gancangna eta semah teh bangsa teh ngahulang bah bari ceurik ari dek bebeja menang maling heuh dilemanya aya dek ditarima eta budak rek magahan naon nya da mah bangsa nya gancangna carita gidig we kitab anu menang maling teh dibawa deui ka imah ajengan serah bongkokan bah bayi ceurik mama mun cek urang mah serah bongkokan bade disangakeun deui kitab diberi ceurik ngabangi kita bangsat tobat tereupeun ajengan aya ajengan teh bijaksana kunaon cenah atuh make jeung dibawa deui lain dijual teh kumaha sadaya-daya
nyeta cenah katipu boga babaturan teh cenah nyangka abdi teh bisa ngaji ayeuna teh miharek mihapikeun budak ka abdi aya abdi bisa naon cenah bingung teu eta bangsa teh baru ceri aya cek ajengan eta teh aya dek magahan ngaji rek wayah kumaha sadaya-daya da teu bisa abdi mah aya cek eta ajengan teh kieu bahasana teh geus kieu cenah jadwalkeun budak nu ngaji mah magrib ngan maneh asar ka dieu cenah kitu nya gancangna carita datang we babaturan teh mau budakna di PHP-keun kitu we sakumaha pituduh ajengan magrib jadwal ngaji lah diajar we tah meunang ti ajengan bada asar teh bejakeun deui ka si santrina magrib kitu we sapoe dua poe katilu poe sataun 2 tahun dikersakeun ku Gusti bangsa teh jadi ustad jadi ajengan bisa gitu tah abdi ge kitu bah ieu teh hari nyaritakeun ilmu mah teu bisa mata ieu mah ladang balanya heula we balanya ka guru tah menang balanya dagangkeun ngagenong lah istilahna ngagenong kitu benar lain ku bisa lain ngagenong mah ieu mah euteung jelemana we euteung nu bogana jelema nu bogana kitu sok selang-seling bah keur bager keur teu bager gitu ku abdi pisan mah bah jadi di masyarakat mah payu keneh model dongeng kieu da cetakeun kitab hadis mah gitu di masyarakat mah ieu mah lain apa bah beja we ti kolot kitu ngadongeng ti kolot dina bahasa Sunda aya bahasa karuhun nya ai karuhun teh tina karuhan eta teh bah pan aya bahasa kina can karuhan nya ai kolot mah geus karuhan ai karuhan teh naon bah geus puguh naonna geus puguh benerna geus puguh solehna geus puguh amalna geus puguh ilmuna mata we kolot mah karuhan lebelan we kolot mah karuhun gitu nya da geus karuhan matak mending keneh nuturkeun kolot teh lah nuturkeun karuhun da geus karuhan kolot dina ngomong ai ngomong teh cek bahasa Sunda ai cek bahasa Arab mah kalam teh ngomong atau kawal ngomong teh bah kieu aya ngomong teh aya nu ngandung sora aya ngomong teh nu teu aya sora yang ngomong teh aya ngomong teh ku ucapan ngomong teh nya ngalaek bah euy ngomong teh ku ucapannya aya ku isyarat ngomong eta tuh contoh model kieu bah abah teh ini ke Bandung atau ke kota lah nyenak mobil atau nyenak motor pas parapatan lampu burung berem abah dek maju dek eureun nah saha nu nyarek nitah maju saha nu nitah eureun berarti eta teh ngomongnya terus lamun di pasisian bah mapok keur ngagaya nya mapok sawah baseuh kana teh pas kita ceban regan eta teh ngomong tong ngaliwat ka dieu tong lincah ka dieu baseuh keneh ngomong eta teh bah berarti ngomong teh aya duanya aya nu aya ucapanana termasuk isyarat pun ngomong matak cek bahasa Indonesia mah aya bahasa isyarat matak dina ajaran Islam ge aya dua bah aya bacaeun tersurat ngaranna qiraat aya bacaeun anu teu tidak anu tersirat ngaranna tafakur bah maca alam maca kaayaan maca diri gitu depan tafakur berarti aya anu kudu dibaca padina dilungsurkeun ge ka Kanjeng Rasul ayat pertama tekan surat Ar-Rahman Iqra bismi rabbikal khalaq Iqra jika Allah teh Iqra baca Kanjeng Rasul ngawala ma aqra kedah maca naon atuh jadi nu dibaca dinya mah lain nu tulisan alam terus ku sabab sakitu kolot mah sok aya we ku kolot mah papagah agama teh papagah kahirupan teh disimbolkeun nyata dibacana teh lain ku ucapan diomongkeun teh kudu tersirat simbi silo non silib simbol siloka sasmita geus silib kitu keneh we lah cek urang mah silib simbol siloka sasmita mah keun heula lah tah dina sasajen bah anu diheulakeun dina sasajen teh anu aya di abah we tong anu aya di abdi nu biasana nasa sajen teh basok aya kopi amis kopi pahit cai herannya ari isukan teh urang teh isukan teh teuing menang amis teuing menang pahit isukan teh teuing untung teuing rugi isukan teh teuing cager teuing gering pasangan di dunia mah itu apa tuh disimbolkeun dina warna mah poek simbol warna poek teh warna teh hideung tak beneran kopi ya kopi warna kopi teh hideung
Nah hidup depan bah kopi teh aya anu kopi amis, aya kopi pahit. Hartina simbol kehidupan orang. Urang teh isukan teh teuing untung. Ulah di aku da urang mah teu naon-naon eta ge kabeh anugerah ti Allah, tinggal syukuran. Kebeneran isuk pagi itu teh datang teh pahit, simbolkeun kopi pahit. Anger tong di aku da kabeh ku Allah. Tinggal kumaha atuh tanean Gusti Gusti nampi abdi da ieu teh katang Tuhan Gusti, katang Tuhan Gusti, sabar kan gitu. Hari ibadah depan dua, hiji syukur, dua sabar. Simbolkeun deh kopi amis, kopi pahit, cai herang ku kolot mah. Gitu teh bah aja amun kitu haram teu. Anu nyisi kopi haram teu. Terus ayeuna nyadiakeun kopi amis, kopi pahit, cai herang, naon haramna nya. Dalam biasa orang nyoh kopi gitu. Terus dijieun ku urang teh dijieun pelajaran ka urang leuwih alus leuwih kok aya manfaatna teh dijieun pelajaran. Heeh. Pertanyaanna aya nu kitu bid'ah teu? Mata tong paribasa bid'ah gitu nya. Cai teh ibaratkeun kuningan bah. Cai teh ibaratkeun Bandungna. Cai teh ibaratkeun Tasikna. Cai teh ibaratkeun Indonesiana. Cai teh ibaratkeun Jawana gitu. Di cicingan we eta cai teh lemah cai bahasa kolot mah. Lemah cai teh di cicingan ku kemang. Eta cai dieusian ku kemang kiruh teu bah. Kembang bersih nya. Eta teh papagah ka abah teh, abah cicing di kuningan tong miruhan kuningan tapi sing bisa nyengitan kuningan. Abdi cicing di Bandung, abdi teh cicing di Bandung teh ulah ngiruhan Bandung tapi sing bisa nyengitan Bandung. Ayang di hadisan aya cek Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Eta keur jadi pagawe desa ku jadi pagawe desa sing bisa nyengitan lemur teh. Da abdi mah tukang tani ku tanina atuh sing bisa manfaat ka batur teh sing bisa nyengitan lemur teh. Abdi mah guru ku guruna sing bisa nyengitan lemur teh. Dasar da surga teh bah lain nu ngaji wae jang kabeh lega dunya teh. Ieu bah panon poe 7 bumi poe 7 dina wadah teh aya isina teh kalapa cau nya roti kitu nya bah cicing di hiji wadah papan abah ge di kuningan kitu rupa-rupa aya si A aya si B aya abah aya si C aya si D rupa-rupa jelema teh beda karakter beda sifat beda kelebihan boga kekurangan beda profesi anu beda-beda gitu nya aya rupa-rupa teh walaupun beda-beda tapi silaturahmi terjalin ngeunah kitu teh bah akur jeung dulur jeung baraya cekolot mah bajeng batur salemur batur sakasur batur sadapur batur sasumur kan kitu eta teh filosofi tina rujak filosofi tina kopior nya aya jelema teh ban bah jelema teh 4 lapis abah teh aya aya kulit simbol tapas tulang simbolkeun ku batok daging simbolkeun ku kalapa cai simbolkeun ku cai daogan eta kalapa bah 4 lapisan manfaat henteu manfaat batokna nah hai urang jelema eleh ku kalapa nya sing manfaat ka batur ai kalapa manfaat teh urang ngariweuhkeun batur ba ai surut tuh maka simbol rokok anu sangarokok saha lalaki awewe aya seupaheun anu sok nyeupa we lalaki artina di mana hirup geus kitu dipikir resep ku lalaki dipikir resep ku awewe simbol awe jeung lalaki jadi hirup teh kudu dipikir resep ku awe dipikir resep ku lalaki kadituna teh bah aya congcot gunung emas di mana hirup geus kitu moal susah nyatu sakolot mah hirup teh samaraan bah kunaon ku ilmu ku panemu jampe pamake akhlak sing alus aing geus hirup geus geus pikanyaeun batur geus guna ka batur rek susah dahar gitu tetepan ai congcot teh nya gunung siga gunung gitu ai koneng teh warna emas hartina gunung emas sugih jelema kitu mah ngalek edek gitu ngulon ngetana ge moal susah dahar moal susah da hirupna dibutuhkeun ku batur hirupna manfaat jeung batur ai hanjuang teh bah ngahanju kana uang ai hanju teh nyu ieu ngadorong uang kana duit jadi cicing di imah eta teh sing babari usaha nah teh ai hanjuang teh biasana saktuna di astananya artina usahana ge sing kabawa ka akhirat sing dipake ibadah beunghar sing daek mere mawe aya harta fakir miskin si cekolot mah nya kudu daek mere mawe ai jambe teh tina kaung
Ai jame bagi kolot bagi manfaat begitu manfaat jame mah bah ai jame sok pake naon ku kolot ai nyeupate sok ngisig kebersihan tas sungut urang matak yeah. Kolot na ngomong tong saomong-omong na hartina urang teh ucapan urang tekad urang lampah urang teh sing manfaat saya pakai ngajempatan nih batur jadi susah sasak banyak bah bacaun kabeh ada dibaca mah moal angeus aib tempat tadi bakakak mah bah simbol dahareun pangeunana teh bakakak masuk barang dahar nikmat teh daharna teh kayak moal kasusahan cekolot mah parek rezeki jauh balai kan tadi teh we mah susah barang dahar di mana hirup guna mah lamun make sesengitan meunang teu bah kudu kunaon sengitan teh deku minyak sengit deku parfum deku menyan anu teu meurang teh digayem sama ieu menyan teh bah tak mah ganti bah ulah ku surutu ganti ku ji samsu ame diudud ku urang patang sabungkus sateko ngameh kabagi kabeh tetangga penjelasan kitu teh bah ngameh ka harti we ku umum kitu we lah diajar ngaji we urang malah diajar aya ustad di lembur sampirkeun aya pengajian di lembur hadiran insyaallah kabuka bah kitu we mangga Mang Suna mangga beli namihan Mang Suna tah naon karena bejo urang ka turun tina mobil tadi mah kuotaan ari ieu mah bah kieu maksud sok ngobrolkeun kieu teh aliran-aliran teh paruguh teh anu nyalahkeun ka kolot matak diajak sok adayak ngobrol we ku abdi mah lah mah masalahna kolot cetek gitu si abah jadi betah di dieu ya bener Mang Aboy jo jadi artis rek nyelekeun si Sanud ya terkenal gitu ngan teuing ari bener jeung salahna mah da teu apa ngan dimana apa we di kolot gitu bah subuh teh apaan bah mun rek diawalkeun baheula naon Sunda Wiwitan aya ti baheulana nu hari tadi dongengkeun teh geuningan dongeng sejarah agama anu awal mula di Nusantara teh agama teh kapitayan mana teh tan keno kinaya ngapa lamun disebutkeun karena agama Islam mah laisa kamislihi syai'un akur itu teh pemahamanana jeung agama kapitayan agama atuh nya keyakinan kapitayan teh matak baheula mah agama Kristen agama Buddha agama Hindu teh asup cek maranehanana mah jual agama Islam cek orang seri ngobrol-ngobrol kumanehna kapaham aya sarua gitu jual we sawarehna agama kapitayan teh syahadat di syahadatan da non menerima karena pemahaman agama Islam tak aya sebagian golongan anu bahwa agama kapitayan teu narima nyeun di agama disebut teh Sunda Wiwitan nya agama kapitayan keyakinan tah baheula mah kapitayan teh model ayeuna nyimpen sasajen dina tatangkalan teh lain naon nyembah kana tangkalan tapi nganuhunkeun kana sesuatu anu mere kehidupan mere kekuatan kana eta tatangkalan gantinya saha eta teh gitu agama Islam eta mah ngaharga itu jadi masalah ayeuna mah pan jadi nyembahkan lain-lain da baheula mah anger tah si naon kana teh si sasajen eta teh dibagikeun deui gitu mun ceuk urang mah nawasulan ngahaturkeun nuhun ka sesuatu eta disebut teh di ngaranan Allah teh sebut weh supaya anon kaharti Sang Hyang can aya agama Islam tah sebut Sang Hyang aya tapi eueuh tapi aya baheula mah kepercayaan pecah weh embung nuturkeun kana agama Islam nu sawarehna nyieun agama anyar nyieun katauhidan anyar nyata Sunda Wiwitan teh matak Sunda Wiwitan pecahan Sang Hyang teh matak nyambung jeung agama Islam anu ku para wali disurupkeun kana pawayangan Sang Hyang wenang Sang Hyang ayeuna naon tunggal eta teh cek urang sebutan karena sesuatu eta supaya masyarakat dapat mengenal jol agama agama Islam eta teh Allah teh ari caritaan non
karena teh perang Baratayuda mah cek Haji Makmun mah emang aya baheula aya tapi ka Pandawaan umur pang panjangna nyata Yudhistira kaditu kadieu hayang paeh hayang mawa jawab pendak sareng Sunan Kalijaga saha anjeun teh wah caritakeun anu ti awal mula manehan anjeunna gaduh wargi anu 5 teh Pandawa nah atuh anjeunna kami teh aprak-aprakan kitu hayang paeh boga naon anjeun ieu cenah boga sanjata layang jamus Kalimusada nyata berbentuk tulisan cik ninggal oh nyata sahadat teh jerona mah jol we ku Sunan Kalijaga teh anjeun leres hayang Ciparam hayang paeh nya sok atuh urang sahadat heula nyata ngabongkar dia layang jamus Kalimusada tos sahadat rasa digentos nama digetos nami digetos namina tah teu lami ngantunkeun tah dicanak Sunan Kalijaga teh dikurebkeun teh cenah anu caket makam Demak anu makam panjang geuningan cek sawareh mah eta cenah makam teh tapi duka ngaran oge dongengnya tah Yudhistira dianggo rumah sakit sia ka mana kamari ku aing gilagoan teu baleg Yudhistira dianggo nami rumah sakit bener asli bener sip tak Yudhistira mah salaku nyapa iya sarasna mah Mama Sobari manu kisahna sok di dongengkeun di kobong pasantren geuning seorang ulama kapungkur wadus teh bang ngaran mun di urang mah wadus teh doma beda anjeunna salami masantren teh ngangon doma kirang langkung sabaraha 25 tahunnya kirang Mama Sobari teh tapi sabaraha dipecak tiasa sebab teh mama wadus maono tapi abi ngobrol sareng lungsuran mah ka Abu ya teh kamari watos jaroh ka itu jadi sate acan angkat ngaos ka Banten oge ka ya ge ka Madura ka Mama Holil emang entos tiasa ngaos gitu sate acan angkat emung waktu mata ku Mama Holil piwarang tendo mage jadi margi tos tiasa ngaos jadi ieuna ngaos iyalah mun dieu mah anu teu kasap ku urang gitu mesin dina mobil mah kabur repeh wae di luhurna ge ieu naon tidak ngebahas Alpia tuh si pasar emang aya aya nah kemarin saya teh kasimpang gitu eta kemarin teh eta aya pembahasan ku Kang Arabado itu perkawis eta naon cai karagan bangke cacak ya. Terus permasalahan Kang Abu teh ieu teh meunangna boleh teh dimenang dipake suci apakah lamun diinum cenah meunang tah cek ieu mah duanana we umumkeun cenah kudu aya coretna bener Kang Arabado mah bil kitab kudu make coret sagala rupa teh asli ajengan itu mah. Tapi tuntuna mah taslim tiasa tiasa dianggo suci ongkoh kan. Gitu. Tah ieu ka. Urang mah ibnya urang mah tabah bae ngaran ada akang balikeun kan asal pokok suci geus penginum ge jadi gitu. Dek suci. Lainnya mah TikTok. Urang mah. Lainnya mah TikTok eta Masya Allah. Kitabna numpuk tah. Masya Allah. Nyata dah itu tukang kitab menumpuk kitab. Jualan kitab. Kitab paroid oge aya penting kurang diajak tidak datang ya. Dah sanes atuh da cek jam 8 atau jam 8 ada abi keluar ngaos jam 10. Karakter jam 10 teh. Apek teh saur apa ge tadi? Saur apa hoer teh cenah kama tuh geuning dong. Apa hoer? Allah. Saur apa teh cenah ka mana cenah? Barudak nepi ka subuh. Terang kitu mah. Game sih. Bieu urang hiji Ejeng si Haji Aceng. Seserian ngabas nu penting. Ceng tidak aing tapi ka dongko aing ceng teu ngoronang. Goblok ceng we. Sebalik didongengkeun jadwal. Ngajak di ditu pangkalan. Ayeuna teh ipar kesit pan deket-deket kana Baratayuda nya. Ipar kesit mah tuh da bolon bah nu pikir teh hayang ngeunah sare, ngeunah dahar. Urang teh
Padahal di pikiran asa popoe teh aya kumaha yang dahak ngeunah, kumaha yang sare ngeunah gitu. Teu mikirkeun urusan agama, teu mikirkeun kita zaman parekesit. Matak tangke zaman parekesit mah cenah Arjuna udang deui. Dongeng ti urang Mahmud mah yang agung rek gugah deui cenah. Ada zaman parekesit ayeuna ya zaman urang teh. Pan parekesit teh hiji naon jabang bayi turunan Arjuna ti saha budak Arjuna teh Bratayuda sanes Abimanyu anu mana eta musuhna Pandawa teh hayang numpeskeun keturunan Pandawa, maka eta perkesit ti jero beuteung keneh oge geus pada loba menyerang nyata cenah ulah bijil sabab engke bakal datang deui gitu. Naon Bratayuda anu kadua nyata dilayanan teh ku perkesit rek nanjerkeun teh mata Rina nuhun pisan teh Rina hati nuhun pisan tumpes supaya ulah lahir ke alam dunia. Nah penanten apa mah ke orok digebrag tadi ameh ulah rewasan na Paluku ku paraji kan baheula macan aya bidan ku paraji teh digebrag terus da aya naon deui geuningan da nutina paranseuneu ieu keun nya teh ge sadangu-danguna gitu abi oge da keur orok poho deui kan ku ayeuna mah ku tos tara kitu. Bah eta teh kolot mah moal sapate-pati migawe mun teu aya alasan alus we bah. Da ti karuhun eta mah geus puguh karuhanana. Entak dirasakeun ku abdi budak baheula mah bah kawani teh bebeng. Budak ayeuna mah udunan kawani teh. Mun aya masalah bebeja kabaturan aya limaan ke depan karek wani sorangan cicing tah. Ladang teh digebrag eta teh. Mun budak baheula mah digebrag mah bener. Barenteng gitu kawanina teh. Jeung terkadang ngabuy jadi kosna teu ngarkalongeun budak teh. Karek aya kareuwasa ketika oge jual. Beda sikapna teh gitu. Nya, aya doa khusus sigana kolotnya aya doa-doa khusus. Wadah urang mah leutik, kajeun cai satoran diguyukeun aya wadana saemer ka bawana gitu. Teh Kang Abuy kolot baheula masuk loba pribahasa anu bahasa siloka anu ku urang pelajaran naon kadang kurang teu harti awalna mah tapi geus gede dilenyepan oh geuning maksudna mah jero gitu. Tangan bahasa-bahasa eta teh teu urang mah paraho deui jeung teu apal di da anu saperti ningan. Jang mah teh kudu bisa nyumput buni dinu caang cenah. Seperti gitu. Tas aya di bahasa Nusanesta sapertos kumaha mah Boy anu kada pernah kumaha Boy gitu. Model kieu ieu mah nampi mah harita bahasa Sunda kolotnya. Ulah dahar karena lapar, ulah sare karena tuduh. Apa teh di Talungtik teh hampir sami jeung dauhan Mama Hoer anu ti Banon Jaya dina salah sawias wasiatna kan. Sok anjeunna kieu dina wasiatna teh ulah leumpang karena hayang tapi leumpang karena panitah, ulah eureun karena embung tapi eureun karena panyarek. Ditaroskeun ku abdi ka sepuh heueuh cenah urang migawe sagala pagi ulah dasar hayang. Lamun dasar hayang teu aya jauh ibadah, lamun dasar dititah mah bisa wajib bisa sunat jadi nilai ibadah. Eta teh cenah bah eta teh sanes adat eta memang tina aturan agama. Pami sapertos kapenaku abi mah matak sanghara teh eta apa? Aya bah sapertos ulah sasapu ti peuting, ulah sasapu ti peuting tadina talimu ta'alim mun teu lepat mah aya eta ka abuy nya. Ya, oh nya. Bijil ajengan mamba jeung di kitabannya. Lain pernah nyakeun ka Abu bisi salah kitabna. Oh, percaya. Aya Mang Sunang atau aya Mang lain jamaah TikTok. Promosi. Kan dia mau ulah nanyakeun qala Imam Syafi'i ka dieu mah. Pokona mah da bah lamun ngudageun kana ngaran-ngaran pawayangan da. Jadi lamun tina dongeng
raja-raja teh keturunan Arjuna, raja-raja di urang teh. Model ayeuna Siliwangi teh keturunan Arjuna. Kak Nur Cahya. Nur Cahya kayak itu katanya Nabi Sis. Dongeng ngaranna ge wallahu alam. Bener itu nama. Ngan Ari Semar mah teu aya. Semar mah teu aya jujutanana ngaranna ge Semar Siloka. Adapun ayeuna Batara aya Batara Dewa Wisnu, Batara Guru. Sarua. Nya. Lain Jadi ari ajengan baheula budak mah nama. kaboy sapenakan teh lamun budak geuningan dek magrib Sarekala eta sarekela eta teh naon urang mah can manggih gitu tah mun tina aya mah Ai sakala teh waktu. sarekela teh waktu Sanekala teh waktu, ai sakala kala teh waktu. sane ai sane lain sane ya mah Bahasa saksakata ai sane teh geus beunjeunna mencukupkan bahasana wak ngampi, jadi geus waktuna ngampi. Geula ieu teh sane apa sande? Di dieu mah sande dengan urang mah sande kala. Nya, kayak kita sane ke sami meunjeunna wak ngampi. Jadi sanekala teh waktuna ngampi, persiapan ka masjid, ka cai gitu. da baheula mah resepnya Kang Boy euy eta teh dek magrib teh anu boh pupujian boh barudak teh bring geuningannya Nya. ngabring ayeuna Kang, baheula mah tasrifan teh nasroyan suruh nasron. heeh Baheula mah ayeuna mah lain doroba ya 2000 drum band, power musik rock, musik jazz, dangdut gitu nanti. Di unggal imah teh kitu ayeuna mah. kaulinan eta teh kudu mah ditradisikeun deui euy ulah leungit eta adat eta teh Nya. Susah. Ieu mah baheula mah. apaan jati kasih ku Junti teh ya. Oh, masih. Kayak di bejaan deui ku Haji. Asli mang abdi oge teu apal ulina budak baheula bujahal. Sawer tur teh euy. Ku berbentuk jampe aya ku berbentuk tingkah palakia. Aya ku berbentuk jampe nate ucapan, aya jampe nate gerakan tingkahnya. Tapalakia. Mulai ayeuna tangkap peuteuy hayang aya peuteuyan deui. Harewosane cenah cekolot. Buhan sia. Bisi ku aing dijen padung jaksa. Jual buahan, jual peuteuyan. Merah delima loba jelema anu neangan merah delima cek kolot mah cek mah hayu jawa moal aya cenah dina nya oge hese. Naon merah delima teh eta anu 5 cenah kuluh we baca. Nah, ayeuna bambu petuk teh apaan? Pacorok si eta teh si buku-buku net da moal kapanggih atuh. Kieu nama. Justru eta teh si loka ti Pangeran. Tatkala urang edek nyalahkeun ka batur balikeun heula tuh tunjuk ka na awak urang kapanggih bambu petuk jadi jimat teh nya heueuh eta bambu petuk moal aya atuh di alam dunia mah neangan naon-naon bae anu gampil kari kitu we patokanna mah kakak nyari ku eta nu geus ka pengpeongan ku eta nu geus digetoknya diteke keur mangan-ngana duit teh diteke